Bengi teh abi curhat ka Pak Ustad caritana teh bubar ngaos memeh kuih teh. Heeh. Jadi kahirupan lah. Meureun wajar lah manusiawi ari tingkat keimanan sakelas arurang kieu mah. Kadang-kadang karena doloja hirup teh asa berat gitu. Bener, tapi bener sih. Saur Pak Ustad teh kieu. Sok sing sabar sing kuat. Wajar we coba hirup teh berat. Sabab hadiahna sawarga. Lamun ringan mah meureun hadiahna paling oge kipas angin. Lain gitu oge. Kena berat sorganya. Anu ringan mengundang kipas angin. Kadang-kadang buku jeung pulpen anjing. Lain gitu. Anu siga rebutan Agustusan atuh. Aduh. Pak Ustad.